euy lauk teh ieu. Saloba lauk teh alhamdulillah euy keur mararijah ieu teh lauk teh ya. Alhamdulillah. Kang punten. Teu ningali ieu kitu Pak Haji Ismail tadi tempat mereka balong. Naon bieu teh nyebut akang. Kitu sopan situ make tajwid situ boga alak setara Raja TV. Pak Haji Mayung geus genep kali mau ngajina. Akang naon akang eta teh? Oh ti dituna teh. Di mana eta teh? Gemel sigana mah ieu teh. Aing gembel paling jablar geus ieu punya. Lain gitu. Saha di dinya teh? Kieu Pak, ieu mah abi mah nyampertikeun tatangga lamun amok teh kitu sok nyebut gembel gitu Pak. Ditanya sabener-bener. Nya Pak, maaf. Nempot teh Haji Ismail. Hah? Ningan nempot teh tadi Pak Haji Ismail. Untuk ngamok deui wae teh. Lanceuk mah kitu. Ya Pak Haji Ismail mah lamun teu salah mah keur karangal apa teh karangal? Batur ge loba haji. Teu kitu-kitu teh tanya teh. Atuh ada batur mapan ka hajina ge ngajual sawah kan. Mangap. Aduh. Otmani goreng adat gitu. Ente. Sok jeung aing sok. Ribut jeung aing ayeuna di dieu. Moal aing mah kudu sieun aing mah. Naon sia teh? Ieu tatangga itu. Allahu Akbar. Naon deui ka di aing? Henteu sanet. Itu tetangga Pak. Henteu Pak, henteu Pak. Aduh, agar orang adat. Jadi haji sia teh dia. Lamun aing loba haji goblok. Nya, ngajual sawah batur mah. Nya Pak, aduh, kan kalau orang adat kieu. Aduh. Nya Pak. Udah tah aing lamun eueuh jadwal neungeulan kitu tak ku aing. Untung eueuh jadwal neungeulan ayeuna aing. Aduh. Aing geus lila cieu. Mun macam-macam ku aing ceker ku aing asup ka bui kasumpuy deui. Nya Pak, nya. Naon nya? Nya eta di dinya tah. Aduh, mesti. Aing kieu goreng adat itu mah. Eta dan leutik dan gede awang na bukan jeung buat ampun si jagar kayak eta. Aing aduh dipegat ya kamu lempang anu leutik na aing. Gede na madu salak euy. Nu leutik we aing mah.